Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, anak-anak soleh solehah. Hayu dinten ayeuna orang belajar bahasa Sunda. Cing di dia saha anu tiasa nyarios bahasa Sunda. Hebat pamitiasa dinten ayeuna. Orang sami-sami diajar huruf vokal. Vokal. Saha nu terang huruf vokal. Tah, ieu contohna huruf vokal A. Aya contohna misalna tata. Dina tata aya huruf A eta huruf vokal. Terus naon deui nya contohna misalna aba. Nah, aba eta aya huruf vokalan. Terus aya huruf I. Tah eta huruf vokal oge. Contohnya naonnya tadi tata, ayeuna sahanya titi. Nah, tiasa titi atanapi naon misalnya tipi. Terus ayeuna aya u. Contohnya naonnya tutut. Nah, sanu apal tutut? Saha nu pernah ngamam tutut? Nah, eta contohna. Terus aya deui huruf e. Tah ayeuna namina e tarling. Contohna naonnya meri. Nah, si e dina vokal rada aya e. Nah, terus aya deui o. Contohna naonnya? Contohna opak. Tah, o na eta huruf vokal. Terus di dia aya naon deui? Aya e, aya curekan, ada tanda di atasnya tuh. Namanya e pepet. Contohna naon tah? Eta. Nah, eta e-nya jelas ya ini kalau di dalam bahasa Sunda. Kemudian ada e. Nah, bukan bacanya bukan eu tapi e. Contohnya apa? Contohnya adalah epan. Epan adalah untuk memancing biasanya makanan untuk ikan. Kemudian Bapak akan bertanya, apa perbedaan huruf e? Nah, yang kedua ada e. E-nya jelas, kemudian ada e. Nah, e bukan eu ya. E. E yang pertama, kemudian yang e, kemudian e. Tah contohnya aya kembang atau bunga, kemudian ada sendal, ada tembang. Nah, itu untuk e tarling, kemudian ada e pepet. Contohnya apa? Beca, lentah, semah. Kemudian ada contohnya apa nih? Peuyeum tuh tape. Kemudian jujur. Kemudian ada seunu. Jangan main seunu, bahaya. Coba kita ucapkan bareng-bareng. A, I, U, E, O, E, E. Hatur nuhun. Nanti Bapak akan berikan tugasnya ya. Assalamualaikum.